Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda ayeuna kantun bagian anu ka-47 nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui sanepina ka tempat anu dijugjug Jang Didin jeung anu jadi bapana nepi ka pating larenjag siga nu pohara ruaseunana. Sabab bener we geuning imahna Neng Tina teh geus ngabebela kaduruk ku si jagoan merah. Sok sanajan kitu katembongna teh ari puluhan warga mah siga anu teu acan seubeuh enggoni ngabudalkeun amarahna. Aya nu maledogan eta imah ku batu anu meh sagede-gede sirah. Aya oge anu masih keneh maledog-maledogeun obor anu balukarna imah Neng Tina teh jadi beuki ngabebela ku seuneu. Lebok setan, lebok duruk euy nepi ka beak duruk hakan si hakan. Kayaan di eta patempatan geus teu puguh dengekeunana. Sora pating jorowok jeung pating keleuweuh warga awor jeung ngaguruna sora seuneu sarta sora munding jeung domba anu kandang-kandangna sarua geus dina kayaan ngabebela kaduruk ku seuneu. Kang, singeling Kang, singeling Kang. Jang Didin gura-giru ngahalangan saurang warga anu harita geus salung lungeun rek ngalungkeun oborna. Lah tuman Jang kagok tembal eta jalma kituna teh bari gancang nyuntrungkeun Jang Didin nepi ka nyuksrukna. Belewer eta warga ngalungkeun oborna kana suhunan imah Neng Tina. Beuki lila seuneu anu ngahuru imah Neng Tina teh beuki ngagugudag. Haseup hideung nepi ka ngepul mumbul minuhan awang-awang. Jang Didin jeung nu jadi kolotna antuk nama ngan ukur bisa nempokeun teu walak haya pikeun ngahalangan puluhan warga anu amarahna geus sakitu ngabebelana. Aya naon ieu teh, aya naon? Teu lila antarana ngurunyung Lurah Cilanjung dina kayan Rumah Ringe dituturkeun ku Pak Ulis anu sarua siga nu pohara ruaseunana. Puluhan warga anu garawe di sitina ditenung cenah palurah euy. Oh, Kang Oli tetangga dewek oge nepi ka teu eling-eling aya kana sabaraha poena eta teh. Oh, untung kabeh oge dialubaran ku Jang Omo jeung ku Jang Didin jadi calagur deui. Ke. Tapi nah atuh bet dorok do gobrug. Acan mah Lurah Cilanjung cacap nyaritana puluhan warga gancang pating buriak sabab bangunan imah Neng Tina kaburu runtuh ruhakna nepi ka ngaracleng mancawura ka mana-mana. Biuti anu siga nama geus lumayan lila nyaksian kana lumangsungna eta kajadian ngan ukur bisa ceurik inghak-inghakan sedih ku kaayaan imah anu jadi dununganana. Horse, lebok siata, awek iblis lebok. Puas, ya puas, aya nama beak imah jeung pakaian ata. Sabaraha warga nepi ka pating jorowok siga nu barungah naker. Mangsa nempo imahna Neng Tina anu runtuh sarta masih keneh ngabebela ku seuneu teh. Nanaonan ari maraneh nanaonan ieu. Lurah Cilanjung jojorowokan nepi ka rantang murat beulna. Astagfirullahalazim, yo sing areling sia teh yo sing areling. Paulis tetinggalun sesoromongot ka sabar urang warga nepi ka KBOG siga anu teu hayang malire. Punten, tapi KBOG siga anu teu hayang malire. Puluhan warga malah beuki harus pating jorowokna. Ngarasa taak siga nama Lurah Cilanjung jeung Pangulis oge antuk nama ngan ukur bisa ngalalajoanan we
karena lumangsungna eta kajadian. Sarta terus nama tetelepek kanu keur raya didinya perkara asal muasalna pangapuluhan warga nepi kang nguntab-nguntab amarahna nepi kang ngadarurug imah Neng Tina. Ari tadi Neng Tina na aya di jero imah eueuh ceuk Pak Ulis naleka diuti anu harita masih kene ingat-ingatan. Teu aya di dinten kamari oge Pak Ulis. Temal biuti dina sajroning ceurigna. Nah kamana Neng Tina teh atuh? Kamar gawani siga nama Pak. Da saur nama juragan Rambit teh ayeuna mah nganjak di dinya. Di Margawani. Oh, jadi hirup kene si Rambit teh. Sugan teh geus diakan aja kareu dihirup kene nya. Seorang warga nyelengkeung nembongkeun kacua. Pak Ulis jeung Lurah Cilanjung bati gogodeg bae bangsa ngadenge celengkeungna warga anu samodel kitu teh. Seleber curela. Culik cileng celek. Keur kitu kalayan kacangan ku cahaya seuneu anu masih keneh ngabebelah. Ka tembong harita aya hiji jirim anu papakeana sing sarwa beureum. Nyeleber siga nu bisa ngapung nepi ka mapakan imah anu geus runtuh. Sarta saterus nama eta jirim teh ngajegah nyang hareupan ka puluhan warga. Pak Ulis, Lurah Cilanjung jeung puluhan warga anu sejena nepi ka Marlohok serta langsung alundur-unduran mangsa geus sidik kana kedetan beungeut eta awewe. Anu tetela geuning eta teh Neng Tina anu anyar datang. Kurang ajar. Nah saha mangklukna anu geus kumaha wani ngaduruk imah aing sia. Saha mangklukna? Kalayan paroman anu pinuh ku amarah Neng Tina rutret ka puluhan warga anu ngagimbung di dinya. Sia geus nerapkeun tenung ka kolot aing sia awe iblis awe jahanam. Saurang jajakan nyelenteng pinuh kawani. Iya, puninya, punesat. Kalayan teloba itu ieu deui langsung bae Neng Tina lajang ka eta jajaka anu nyelenteng ngadeuketan dirina. Saumpul. Tersempat ngagoak-goak acan awak eta jajaka nepi ka langsung hancur. Alatan katembrag ku cahaya beureum anu ngabelesat kaluar tina dampaleungeun Neng Tina. Astagfirullahalazim. Wadaw, kumaha euy? Nampo kasakna Neng Tina anu samodel kitu mah. Kabeh warga oge nepi ka dumadakan sarepa sarta meh bareng ngaalunur-unuran. Dipodaran sia ku aing kabehanana. Pano Neng Tina pohara buringasna mangsa rutret ka sakur warga anu harita keur ngagimbung di dinya. Ya, purinyai, punesan. Kalayan teu loba ngomong deui. Tina dampal leungeun katuhu Neng Tina ngapelesat deui cahaya beureum anu lempeng pisan ngarah ka Palebah Lurah Cilanjung. Purinyai, punesat, jeluger. Teuing ti mana datangna samemeh pangarajang Neng Tina keuna kana sasaran. Harita ujug-ujug aya cahaya bodas anu ngapelesat mapag cahaya beureum nepi ka ngapalukarkeun sora nu pohara pisan tarikna ngajeleger. Iya, waduh. Puluhan warga boh lalakina pon kitu deui awewena nepi ka pating cererit pating kocehak awahing kuruas. Neng Tina oge nepi ka ngacenghok mangsa panarajangna aya nu nadah ku hiji kakuatan teh. Curela jeung cureli celek. Teu lila antarana sanggeusna sakolebatan ka tembong aya hiji jirim anu ngacuralit di hareupeun Neng Tina ujug-ujug ngacegah saurang jajaka anu make pakaian setelan pangsi hideung. Anu tetela geuning eta jajaka teh tayalian Jang Aris. Geus teu make tergos beureum deui ayeuna mah da siga nama percuma sabab jati dirina geus katohian ku jalma rea. Waduh, aya Jang Aris euy. Jang Aris. Oh, Jang Aris euy. Puluhan warga pating celengkeung ka baturna. Sia geuning Aris. Mata
matak warga nepi ka duruk imah aing oge. Pasti gara-gara sia balukarna sia. Neng Tina tutunjuk ka jajaka kasep anu harita keur ngajega di hareupeunana. Tong sangeunahna nuding batur teh Tina. Perkara amarah warga eta mah dibalukarkeun ku kalakuan maneh sorangan. Bunga sok julid kasasama. Emal Jang Aris kalian pohara pisan tenangna. Siksa Jang tuman siksa. Garos Jang garos. Ulah podaran we awewe laknat kitu patut majang. Nya Jang Aris podaran sekalian Jang tuman cucu majang. Sabaraha urang warga anu samehna rek kalumpatan. Ayeuna mah malah pating jorobok. Siga nu hayang nyumangetan Jang Aris. Ari Jang Aris nama seetik oge siga nu teu malirek kana pating celengkeungna warga. Paneutupna tetep museur ka Neng Tina. Samemeh telat geura tobat tina. Cek Jang Aris kalayan dina sikap anu tetep tenang. Neng Tina malah seuri lelenggakan. Piwarang malundur tong sina cara keteuing bahaya sok piwarang malundur ka lurah. Jang Aris ngareret ka lurah Cilanjung. Anu direret gancang ngagugu marentahkeun puluhan warga sangkan rada ngajauhan eta patempatan. Geus kitu mah puluhan warga oge pating buriak neangan tempat anu sakirana aman. Tapi anu arindit seorang oge kabeh warga siga nu hayang nyaksian kana lumangsungna eta kajadian. Modar sia setan kasabelan Aris ya barang jeung jorowokna Neng Tina ngagajleng serta langsung bae narajang ka Jang Aris. Pereup katuhu Neng Tina anu geus ngakebur di bulan kucaya beureum nyuruh rek ngapecatkeun sirah lawan. Sak siwet lap sakilat Jang Aris ngalokeun sirahna los surug. Meh patutur pisan jeung ngeplosna panarajang anu munggaran. Neng Tina langsung nyusul tepus ku panarajang susulan. Leungeun kencan Neng Tina anu sarua geus ngakebur hurung di bulan ku cahaya beureum. Nyuruh rek nembrag dada. Kalayan dina gerakan anu pohara pisan cepetna sarta meh-mehan teu bisa katuturkeun ku panenjo mata biasa. Kilek raos. Panarajang Neng Tina kapaksa ngan ukur ngahakan tempat kosong deui. Mangsa Jang Aris sakilat ngakilakeun awakna ka belah kenca. Barang jeung kitu kalayan sakilat Jang Aris ngasupkeun panarajang anu munggaran. Pereup katuhuna nyeleber rek meupeuh puhut ceuli anu jadi lawan. Sangsung bunuh kieu laklos. Pereup Jang Aris ngagukur ngahakan angin. Mangsa Neng Tina kalayan sakilat ngalokeun sirahna. Sauguk seak kilak curalin plos. Dua jiri manu keur galungan suat siat dina gerakan anu pohara pisan cepetna. Nepi ka puluhan warga anu harita keur ngalalajoanan mah ngan ukur bisa nempo pating kolebat jeung pating kalangkangna dua jirim anu kelirna hideung jeung kelir beureum. Teu nyangka euy geuning si Tina teh saktinya. Mata puluhan warga bisa ditenung oge sakti pisan eta si Tina teh. Ngan hanjakana we kalakuanna jahat. Teu jauh beda we jeung nu jadi bapananya. Lah, uyah mah moal tees ka luhur, kahandap kabeh oge. Kitu. Di antara galecokna warga anu harita keur narempokeun kana lumangsungna eta galungan. Hiya! Di buruan imah Neng Tina anu harita keur dijadikeun tempat pakalangan. Katembong Neng Tina teureun-eureun nyascer anu jadi lawanna ku panarajang. Perut Neng Tina nyurubuk rek nembrag dada. Geus kadesek sigana mah teh lolongkrang pikeun nyingkah deui kapaksa. Jang Aris nadah panarajang Neng Tina ku bereup katuhuna anu geus ngakebur hurung di bulan ku cahaya bodas. Sawu kieu jeger. Balukar tina diaduna dua pereup anu geus dieusi ku tanaga lapisan. Nepi ka ngapalukarkeun sora anu pohara pisan tarikna. Celang-celang kalayang, celek. Awak Jang Aris jeung Neng Tina
ngaraceleng aya kana 5 depan sarta antuk nama pating kalayang siga nu harampang pisan duana nameh barang ngarapakeun deui sukuna kana lemah. Neng Tina siga nu pohara ruaseunana sanggeusna diadu kakuatan teh sabab karasa aya nu nyaksrak dina leungeunna. Ari Jang Aris mah biasa bae katemponna teh siga nu taya pangaruhna pisan mangsa geus diadu kakuatan teh. Lumayan oge geuning kabegug sia teh Aris, cek Neng Tina seuri nepi kalenggakan. Padahal teu bisa dibohongan, abdi dina hatena mah geus mimiti kaancikan ku rasa seber. Eureun Tina, geura tobat, bisi cilaka. Cek Jang Aris, kalayan pohara pisan tenangna. Mentong lo bacot sia setan. Set. Dina tungtung caritanana, Neng Tina langsung baik ngacungkeun dua leungeunna. Kalayan dina kuda-kuda nu pohara pisan wewegna. Kebur. Dua leungeun Neng Tina nepi ka ngakebur hurum leuwih ngempur batan samemehna. Nempok itu Jang Aris oge teu wani gagabah, gancang bae mageuhkeun kuda-kudana sarta ngarahkeun tanaga lapisan kana sakujur awakna nepi ka ngempur ka tempona awak Jang Aris teh. Barang jeung ngagorobokna Neng Tina langsung ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Buri nyai pelesat. Tina dua dampal leungeun Neng Tina ngapelesat cahaya beureum anu ngahiji di tengah-tengah sarta lempeng pisan ngarah kana badan Jang Aris. Hiat set. Dina mangsa kira-kira 2 deupaan deui cahaya beureum rek numbrang kana awakna. Sakila Jang Aris ngadorongkeun dua leungeunna. Pedesat. Huut. Jeluger. Geleger. Balukar tina diaduna eta 2 kakuatan nepi ka ngapelukarkeun sora nu pohara pisan tarikna. Kayaan di eta patempatan oge nepi ka inggeung karasana. Celeng. Korosak. Kedebut. Awak Neng Tina nepi ka ngacleng aya kana 5 deupana sarta antuk nama ngorosak ngakedebut ninggang lemah sanggeusna nunggar heula dapuran cau leuwih ti heula. Sabaraha tangkal cauna oge nepi ka langsung runtuh sapada harita. Mangsa awak Neng Tina nepi ka ngacleng balukar tina tiaduna kakuatan. Ari Jang Aris mah angger kukuh pancuh dina tangtunganana. Pelangking Neng Tina papelangkingan sarta pupuringisan. Horse modar si awi iblis awi jana modar lebok si lebok dah rasakeun dah ku tulang bung si lebok. Puluhan warga si gaya nu ngomando meh barang pating corowo pating keleuweuh siga nu ngarasa bungah sarta hayang mupuas mangsa nempo Neng Tina anu kasorang ele jajaten ku Jang Aris teh. Podaran Jang Aris tuman podaran nyajang podaran sakalian ngarugikeun batur diantepan oge jelema kitu patut majang. Sabaraha urang warga pating celengkeun deui siga nu geus teu sabar hayang nyaksian Neng Tina nepi ka palastra. Ari Jang Aris mah teu ngareret-reret acan, paneutupna tetep museur ka Neng Tina anu harita geus mimiti katempo wateun munian hudang deui. Rek tobat moal tina tetep Jang Aris pohara pisan seukeutna. Teutepan Jang Aris pohara pisan seukeutna teu langsung nembalan. Neng Tina malah malik neuteuk kalayan paroman beungeut anu ngabebela ku amarah. Urusan urang can rengse si Aris dagoan isuk jaga ninggeto wawalas ti diri aing sia. Hiat curelat jenengles. Sageus ngomong kitu teh langsung bae Neng Tina ngagajleng sarta ngacurelat ninggalkeun eta patempatan. Nepi ka dina waktu anu ngan ukur sakiceuk mata oge Neng Tina geus teu katemong deui jirimna aya di dinya. Wayah mangpret sia mangpret. Siunun sia siunun. Hidup Jang Aris hidup Jang Aris hidup.
Jang Heri hidup, Jang Heri hidup, Jang Heri. Jang Heri beberes ya teh. Gitu diantara pating jorwokna puluhan warga mangsa nemponeng tina anu kabur ti pakalangan. Mangsa puluhan warga keur pating keleuweuh Lurah Cilanjung mah gura girobe ngadeukeutan ka Jang Aris. Duh, hatur nuhun pisan Jang Aris kana pitulungna. Cek Lurah Cilanjung teu sirikna dodongkohan. Sami-sami Pak Lurah. Hapunten pisan, abdi moal tiasa lami-lami ieu teh. Abdi mah saja amitan we nuju aya kapreogian keneh ieu teh Pak Lurah. Atuh geujelang curelat les. Geus ngomong kitu mah langsung bae Jang Aris ngagajelang. Saratan saterusna mangacurelat ninggalkeun eta patempatan. Kalayan dina waktu anu ngan ukur sakedeung oge, Jang Aris geus teu katembong deui jirimna. Lurah Cilanjung jeung puluhan warga nu harita keur ngagimbung di eta patempatan. Ngan ukur bisa pating polohok narampukeun ka palebah tempat nyilesna jajaka anu geus pohara pisan gede jasana pikeun urang Cilanjung. Untung aya Jang Aris euy. Lamun teu kitu mah bakal loba korban ieu teh. Pohara saktina nya Jang Aris teh euy. Bageur deui sopan ka unggal warga oge Jang Aris mah. Kareueus rasa kataji jeung teuing naon deui disebutna pating suliwer tina letah warga anu harita galecok jeung pada baturna. Kumpulkeun bagian-bagian awakna layon Jang Awing, sok kumpulkeun. Jerowokna Lurah Cilanjung kituna teh bari lutet ka puluhan warga. Sok sanajan bari jeung rada bibirigi-digan siga nu gila. Antukna puluhan warga ngagarugu karena parentah anu jadi pamimpin lemburna. Ngumpulkeun bagian-bagian awak saurang jajaka anu awakna nepi ka hancur akibat katembrag ku panarajang neng tina bieu. Sarengsena kitu mah bring sararea warga ngabring muru ka imahna Lurah Cilanjung. Ngabringkeun dua urang warga anu kapapancenan ngagotong karung anu eusina bagian-bagian awak jajaka anu ngaranna Jang Awing. Di eta patempatan dumadakan jempling deui sanggeusna puluhan warga naringgalkeun ruruntuhan imahna neng tina anu kiwari kariruhakna. Waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.